Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang, yasana Asep Gun Majalaya. Atuh dulur Barani sadayana sataacan Kang Yus ngalajengkeun carios dongengna bawi raos tunda siapunten ya tina sanes-santen kehilapan kakiranganana imati pangarang imati Kang Yusnya mudah-mudahan katampi wae kalayan kabingahan atuh supados nyangkolong kana waktos sementawis ngintunana dikumkeun heula mangga geura tatan-tatan siapkeun lalawuhna siapkeun koplaina ududna hahaha kabarayun sadayana der mirengeuh ki jaman ngagubrak nu opatan nyuruntul nyerang ngagunakeun pereup-pereupna anu diwangun ku hiji ajian nu kacida anehna. Pereup-pereupna harurung jigah seuneu jigah paku nu meunang meulem ngan ieu mah ngaluarkeun haseup hideung cing cirining keur ngagunakeun tanaga lapisan nu kacida rohakan. Dulur Barani kalawan Rakaseta ngagunakeun pucuk awi katebak angin luak leok nyingkahan anu ngaranna serangan-serangan di musuhna kalayan dina kasempetan cerep anu opatan eta lawan langsung kasabet ku karokahan Gobang kabuyutan Rakaseta puguh we tina kayaan lalemor gitu atuh pantadi ge sakumaha hadena jeung kuatna awakna ari ku Gobang mah teu bisa majar kumaha. Waduh opatanna langsung pating jorowok awakna kotan pating gedebut dina kayaan tatu dina badana sewang-hewangan. Ki jaman anu harita geus hudang deui mirengeuh batur-baturna anu pating gedebut bari kabareunangan ku sabetan Gobang pakarang lawana. Manehna mundur saeutik ngajauhan sanggeus jarakna kurang leuwih aya kana 5 lengkahna ti Rakaseta. Rayakeun sayu puah ya puah tina leungeun jeung sungutna pasusul-susul ngaluarkeun gulungan seuneu sagede-gede bal beliter atuh nyemprung rek ngaduruk kana awakna ieu si Gobang. Hus blesaat siap. Aduh, dobat panas. Dulur Barani
eta gulungan seuneu anu dilancarkeun ku Ki Jamban teh beunang dipapag ku gobangna Rakaseta anu ngajadikeun gulungan seuneu teh dibalikeun deui ka nu bogana nyatana ka Ki Jamban anu keur ngabadega. Ki Jamban saeutik oge teu nyangka lamun ajianana anu mangrupakeun gulungan seuneu teh bakal dibalikeun ka manehna anu antukna. Dulur Barani teu bisa diponah di sakujur badana beunang pisan ku eta gulungan seuneu anu ngajadikeun awakna hurung kaduruk ku ajianana sorang. Panas sobat. Anu akhirna pisan mah dulur manehna teh geus pinasti Ki Hyang Widi geus ngajadikeun titis tulis nasibna nyawana miheulaan lepastina ragana maot pingaraneunana. Atuh nyaksian Ki Jaman anu beurang disebutkeun ilmu pangadiwasana pangonjolna di antara maranehna nyatana Ki Jamban anu harita ngabebengkang geus ngajadi bugang kalawan dina kaayaan tutung ku ajianana sorangan anu ngajadikeun sakabeh balad-balad kitu Regos Hideung harita keneh langsung cing berengbeng lalumpatan ninggalkeun pagalangan buber ka kaler ka kidul ka kulon jeung ka wetan. Tinggal nu opatan we nu awakna kakeunaan ku sabetan kobang kabuyutanana Rakaseta anu teu milu lompat teh sabab boro-boro bisa lompat maranehna mah ku ngarasakeun tatuna oge geus ampir-ampiran ngalangger kapieuhan. Untungna we rada karuat daya tahan badana teh. Kalah kamarang ngepet gedingan euy. Aduh. Regos Hideung kumaha ya anak buah teh euy. Aduh, aing ayeuna rek asup ka ieu mah nasi Regos Hideung lah. Matung tas sagarupan lamun gegedugna acan bisa talukeun mah ku kuring. Ceuk Rakaseta. Kituna teh geus teu ngareret deui kanu lawanna tadi opatan nu pating haregung. Anu rarubuh bari haurungan nahan ka nyeri dina masing-masing datuna. Kalacat bae Rakaseta teh karena golodog imahna kitu Regos Hideung terus labas asup ka jero imah tapi teu kasampak di jero imah teh. Culang ngecileung eueuh sasaha. Atuh si Gobang alias Rakaseta teh ngaburak-barik ka ngona jeung ka rohangan-rohangan lainna. Tetela di jero ngona teh geuningan loba sagala rupa. Sasajen tek-tek bengek kutuku hanteu. Lawan didinya meureun tempatna paranti manehna nyatana muhit kasiluman teh. Atuh pok wae Rakaseta teh ngagarendeng. Dasar manusia licik. Tapi aing moal rek katipu jeung kabobodo deui ayeuna mah. Pasti masih disabudeureun tempat ieu nyemput teh tah. Si Regos Hideung teh. Geus kitu mah atuh Rakaseta teh gura-giru keluar ti imah. Aju leumpang mapai-mapai. Kaayaan didinya nuturkeun nuranina ka mana ieu ngaleosna kitu Regos Hideung. Anu antukna manehna mapai-mapai jalan satapak nu dikencak katuhun masih keneh ngajejemrung ku saliara jeung jujukutan anu jarangkung satangtung awak. Aduh nyaan miuni hayam lisung yeuh. Nu katelah kitu Regos Hideung teh. Gegedug komplotan Regos Hideung teh geuningan jiga kieu. Tapi aing yakin pasti manehna keur ngajalankeun siasatna yeuh. Kayak ieu mah mun teu salah rek ka tempatna waktu barudak awewe dikerem. Oh, nyan kadinya sigana mah ieu si kitu Regos Hideung teh. Kitu cenah Dulur Barani laju rada gagancangan lempang muru ka tempatna waktu barudak awewe teh di tarahan. Teu karasa pas anjog kana eta wangunan nu ti hari pake ngurung barudak teh jen atuh Rakaseta teh ngajanteng di hareupeun eta wangunan panonna hurung gular giler ka sisi ka gigir merhatikeun kaayaan didinya. Pirasatna yakin kitu Regos Hideung anu keur dipaleruhna teh aya di sabudeureun wangunan eta anu aya di hareupeunana. Masalah di pasti aya di dieu beda ya kana kerteg batin aing.
si Taragos Hidung tapi aing kudu hati-hati ya jeung ningkatkeun kawaspadaan garantesna cacap ngagarantes kitu bener we blesat fus ti hareupeunna nyaho-nyaho aya sababaraha panah anu hurung pating blesat rek ngarah kana awakna atuh Rakaseta harita memang geus ningkatkeun kawaspadaanna rikat manehna mapag eta puluhan panah teh ku gobang kabuyutanana nu sakicep ge geus aya dina panyekelna panah-panah anu hurung teh kabeh bisa dipapag ku pakarang gobangna anu ngajadikeun potongan-potongan panah teh anu hurung teh lateng sabagean aya anu meneran keuna kana jujukutan jeung tangkal kai anu aya di dinya atuh saita oge tempat terjadi hibar marabak caang kacaangan ku sieuna anu ngaduruk tatangkalan dina kaayaan kitu cakakak teh kadenge aya anu seuri menikeun ka ngeunah kacida sorana rerendehan jiga anu kabawa ku angin tapi jirimna mah ajan katempo atuh Rakaseta panceg dina tangtunganana oge gobang dina cekelanana dipalangkeun hareupeun dadana lain si Taragos Hidung anu ngabongohan bieu teh sora anu siserian oge lain sora si Taragos Hidung jeung lain manusia ieu mah nyata lain ngan ukur manusia hungkul baladna teh geuning si Taragos Hidung teh si gobang ngomong sorangan cenah gedeg di hareupeun anak katingali aya hiji jirim anu ngabeleg-beg hideung pangawakana jangkung nganyuring kining sagede gunung anakna huluna aya tandukan letahna ngelel jabah hurung meni ngalentab-lentab matak soak anu nenjo matana anu sagede jeruk bali teh urung melotot mencerong kana beungeut Rakaseta manusia nyaon sia joro-joro ka wilayah ngaing hayang dinghagan ku ngaingnya digayem ku ngaing ada guranya cacap nyarita kitu ngan puah teh wush wer tina sungutna eta makhluk teh ngaluarkeun deui sababaraha panah anu hurung jiga tadi tapi ayeuna mah jumlahna leuwih loba batan tadi tapi Rakaseta teu ngarasa reuas sumawona geumpeur gobang dina cekelan leungeunna teh sakilat dibabadkeun mapag panah-panah seuneu anu pating blesur rek ngaduruk kana awakna trak wus sababaraha panah seuneu teh beunang deui digagalkeun ku gobang kabuyutanana anu ngajadikeun tempat teh jadi beuki hibar ku seuneu pamotongan eta panah-panah anu mana ngaduruk tatangkalan di sabudeureunana mireungeuh panah-panah seuneu ciciptaanana anu pikeun kadua kalina bisa digagalkeun ku Rakaseta makhluk pikasieun anu awakna ngajuring kining sagede muning teh jadi molotot atuh hei manusia aing rek tumanya ka siam eta gagaman gobang nu dijieun pagarang andelan sia teh ti saha jeung ti mana asalna manusia sabab ngaing kungsi nenjo kana ega pusaka gobang teh yakin ngaing lain nu bogana bangsa si lain manusia tapi bogana teh ti bangsa ngaing jawab manusia ceuk eta makhluk itu nate bari panonna teh mencerong menikeun ka hurung ngagebure kana sesegeut gobang anu ngaluarkeun cahaya hideung tapi hurung teh matak seber tur serab bikeun nu nempona mah dulur teh kudu nyaho ti sajeng di mana-mana mah
Sabalikna kuring rek tumanya ka anjeun. Saha ari anjeun? Bangsa naon? Jeung naon urusanana? Make jeung ngahalang-halang jeung ngayageun serangan ka kuring. Coba jawab, aya hubungan naon anjeun jeung si Teregos Hideung? Jalma anu ayeuna keur nyumput kulantaran sieun ditekuk beungna meureun ku kuring. Ceuk Rakaseta kalah kamali kitu manya. Bari sakalian nyabit-nyabit ka Ki Teregos Hideung. Nah aja nyarita gitu teh sangkan kadengeun ku Ki Teregos Hideung. Sabab manehna yakin si Teregos Hideung teh harita pasti aya di daerah tempat eta. Wow, kurang ngajar dasar manusia. Ditanya ku ngaing kalah kamalik nanya. Ngaing teu sieun dulu manusia sombong. Atuh Ki Teregos Hideung eta memang dunungan ngaing. Sampai mesia aduh harepan jeung dunungan ngaing sing harepan ulang ngaing ku sia dulu. Lamun bener masih laing boga pangabecus. Montong nganeulekeun wae gobang. Asar siluman. Cik maneh mah. Geus puguh teu mampu ngomong masih keneh songong bae. Aing moal rek ngagunakeun pakarang. Sor maju deui sia. Sarua sia ge montong hayo wae ngagunakeun panah jiga tadi deui heuh. Bosan aing menanyona ge eueuh deui anu lainna. Rakaseta alias si Gobang jadi ngerasa ambek oge. Nyaritana jadi kasar. Katitu teu ari cenah ngomong lemes ka bangsa siluman. Kitu jeung pikirna. Wow, kurang ngajar. Eta makhluk siluman teh langsung awakna ngaplesat dua leungeunna ranggah rek ngarawu awak si Gobang. Tapi Rakaseta alias si Gobang oge teu cileureun. Dina jurus ulin maung karuhun anu katelah maung sukma. Padana miheulaan ngablesat ngumbul kaluhureun awak anu jadi musuhna. Kalayan dina kacepatan gerak anu geus teu bisa dituturkeun ku mata makhluk siluman anu jadi musuhna. Suku kenca katuhuna Rakaseta langsung pating jarbon ngahancakana si Rajeng Punduk lawana. Duk jebrot cilebet. Waduh, tobat. Eta makhluk nepikeun kang lenggak aduh. Saterusna jirimna langsung ngagedebut nang karak bengkang. Memang lain teungeulan samanea anu dilakukeun ku si Gobang ada Rakaseta teh kaeta siluman. Jurus maung sukma ngarupakeun salah sahiji bagean tina ulin maung karuhun anu watak jeung kahebatanna mampu ngabinasakeun bangsa lelemut kaasup bangsa siluman nu jadi lawan waktu harita. Dulur barani sadayana. Tapi barang eta makhluk ngagedebut kana lemah nu katempok ku Rakaseta langsung ngiles leungit ilang lebih tanpa karana. Jirimna teh oge bareng jeung ngilesna eta makhluk. Panah-panah anu harurung tadi teh anu ngahakan tatangkalan ke sarua pararem. Maka kaayaan didinya kawas tadi deui. Malahan meueuh tapak-tapakna acan kaayaan didinya teh siga anu eueuh kajadian naon we. Nu kadenge teh ukur sora-sora sato leuweung anu sok biasa laliara peuting. Be abong siluman. Ceuk Rakaseta ngomong sorangan. Saterusna manehna ngalengkahkeun deui kadua sukuna rek neruskeun maluruh tempat panyumputanana Ki Teregos Hideung anu nurutkeun pirasat manehanana yen masih keneh aya di sabudeureunana. Kurang leuwih meunang 5 lengkah ti tempat tadi. Rakaseta ngarasakeun aya samperan angin leutik anu ngahiuk di satukangeunana. Kalawan gerak anu refleks awak langsung malik kep. Leungeun katuhuna teh sakilat newak hiji peso leutik nu tadi rek ngarah kana pundukna.
Dina gerakan nu cepet nanding kilat eta pesolitik teh dilempageun ka salah sahiji tempat anu aya di sajukangeunana tangkal anu aya di hareupeunana. Blesat lengkap. Pesolitik tadi teh anu dibaledogkeunna teh nyaho-nyaho geus aya dina capitan 2 ramo hiji jirim jalma anu geus ngajega hareupeunana. Papageanana cing sarua hideung. Beungeutna katutupan ku lawon hideung ukur panonna anu katingali hurung gular giler mencrong ka manehna. Akhirna mah kaluar oge yeuh dedengkot garong anu mibanda julukan Kiter Gos Hideung teh tina panyumputanana. Tah kitu atuh kudu nyatria, kudu miboga rasa tanggung jawab lah. Ulah ukur ngandalkeun anak buah wae. Anu ayeuna geus kalabur tuh jeung rarubuh teu kuat ngayonan si Gobang yeuh. Ceuk Raka Seta kitu teh meuri seuri bangun nu mah panas kanu jadi lawanan nu aya di hareupeunana. Sombong sia. Dikira teh emu pangabecus sia mampu ngayonan sagala rupa emu kehebatan aingnya. Sanajan sia mibanda pakara siluman, tapi apaan sia sorangan geus nyaksian dulu. Teu mempan dah kana awak aing mah. Jadi ajian aing naon anu pangna sia gede hate neneangan dewek teh. Ceuk Kiter Gos Hideung. Sanajan jelas-jelas dina sajeroning hatena mangarasa seber. Ari babaung nama kawilang songong tur gali hal atuh dulur. Yakin teu sieun ku pakarang ganggaman kuring. Aduh, sok atuh pecakan deui ayeuna. Hayang nyaho neungarakeun teu nya ayeuna. Temal Raka Seta bari ngacungkeun Gobangna ka luhur. Urang ajar rasakeun saya ajian anlan aing. Hiat sebut we atuh Kiter Gos Hideung teh langsung metakeun kadua dampal leungeunna. Didorongkeun ka hareup reh ngarah kana dadana Raka Seta alias si Gobang. Aya samberan angin nu pohara rongkana jeung rokakana atuh dulur. Tatangkalan nu aya di dinya oge nepikeun ka pating dorok-dok rungkad ka sapuku ajian sapu angin Kiter Gos Hideung nu dibarengan ku tanangga jero sapinuna. Malahan sato-sato anu keur harees oge bira kalumpatan. Sieun kabarerang atuh meureun ku karokahaanana eta ajian. Monyet pating brewek lutung pating celegruk. Owa jeung surili pating guntayang di luhureun tangkal ngajauhan tempat eta. Hus duar dorok-dok kubrag treng. Si Gobang sagancang ngajauhkeun awakna ka luhur. Bari ngabubat babitkeun Gobangna. Ngabentengan badana tina serangan angin Kiter Gos Hideung. Celegedeg fle. Awak Raka Seta teh sakiceup geus nincek di kana lemah dina kaayaan kuda-kuda anu sayaga. Atuh Gobangna sakumaha biasa dipalangkeun hareupeun dadana. Panonna hurung mencrong kajirim Kiter Gos Hideung anu masih keneh ngajega kurang leuwih aya kana 5 lengkahna ti hareupeunana. Pok Kiter Gos Hideung teh nyarita dibarengan ku Reng Hapranyung. Sedan nyata sia teh digjaya oge gonyuk. Tapi bikeun aing anu katelayeuh si Kiter Gos Hideung cadu lamun teu bisa modalan manusia anu geus lanjang pipilun kana urusan aing. Sia anu geus ngalepas-lepaskeun budak-budak awewe lain. Nyaho eta teh dijadikeun tumal pameuli ilmu ajian aing. Anu panghadena, anu pangronggana, pangahengna. Oh, ngadon dilebaikeun koyong deh. Maktak wayahna yeuh. Sia anu kudu leuwih ti heula ku dewek dijadikeun tumal di ieu tempat ngare teh. Ceuk Kiter Gos Hideung paparongos.
Kelak ngomong atuh bosan aing mengadengan lagi sok dijeulkeun dia angga bisa teh hayang nyaho ulah kawas nu tadi atuh eta mah keur nyingsieunan monyet anu keur hees. Ceuk Raka Seta ngeyehkeun atuh kadengen aku Kitragos Hideung matak panas kana ceulina teh. Urang ayar manggaruk saumong Banggawara mantong dicecekel wae sia boga gobang cocolok terasi teh. Hayo pilih ieu awak aing hayang anu mana deuleu. Mantong dicecekelan wae kitu tah tocolek terasi teh. Hayo gunakeun mun bener mah ada gobang si laing teh aya mangbaatna teurakeun awak dewek. Kitragos Hideung masih kene ngarasa awakna weduknya sabab pedah basa tiheula ge kapan teu neuraku eta pakarang gobang pusaka nu dipibanda ku Raka Seta. Bener ya moal kaduhung. Ceuk Raka Seta tapi kitu nanti teka buru ngomong sabab harita geus nyebut manten. Kitragos Hideung nyerang ka manehna kalayan dina serangan garangna keur nyampe ka hareupeunana bari ngangkatkeun beureupeuna anu ngabangbaraan anu diwangun ku ajian anu kacida rohakana. Cek pikirna geus tangtu cenah Raka Seta teh moal bisa jol-jol nakis sabab cepet anu kacida malahan cek angkeuhanana mah bakal tutung sapada harita awakna anu jadi musuhna teh. Tapi dulur barani ngabandungan gempuran Kitragos Hideung anu mana harita datangna dadakan. Ijiran Kitragos Hideung teh tetela nyalahan sabab kalawan cepetna Raka Seta ngabalikeun gobangna mapag kana peureub anu ngadius kacida cepetna teh jeung ngandung tanaga nu rohaka teh dipapag ku gobangna. Trang beulentang burisat Raka Seta nepikeun ka mundur sababaraha meter kadorong ku tanaga lapisan peureupna Kitragos Hideung anu nyamer ka manehna anu datangna dadak-dadakan teh. Sementara eta Kitragos Hideung nama ngajengjen aduh teu laju teu ngeulanana teh sabab kabendung ku gobang Raka Seta sok sanajan manehna ngarasa bunga sabab manehna mah teu kadorong ku tanaga gobangna teh Raka Seta. Oh bebenyi kurang ayar ya. Oh banjeuh wani-wani ngalawan ka dewek. Eta geuningan pusaka gobang kabuyutan teh geuningan mana buktina teu neurakeun awak dewek teh cenah ayeuna mah bakal neurak teh mana. Ayo lain ngahuleung kitu sia maju deui ka dewek sok buru yeuh gerak ku sia rompageun awak dewek hayang palebah mana dek dihareup dek di tukang kop serang deui tah dewek. Raka Seta sajongjonan mah teu ngajawab tapi manehna inget kana omonganana nyatana Tiki Patih Ranggawulang teh ngeunaan ka apesanana Kitragos Hideung. Aing kudu sagancang ngaguratkeun ieu gobang kana mah eueuh deui eta hiji-hijina anu bakal jadi kalemahan apesna ieu Kitragos Hideung. Cenah ceukeureuh teu sadena Raka Seta. Hayo pilih ieu awak aing hayang anu mana deuleu. Ceuk Kitragos Hideung nyapelekeun pisan kana kaampuhana gobangna Raka Seta. Ulah nyalahkeun kuring lamun ieu gobang teh bakal ngabudal badil si kadut Kitragos Hideung. Ceuk Raka Seta bari nancebkeun gobangna kana tanu sakumaha papatah Tiki Patih anu keur waktu ti heula teh. Loba baja cia hayo. Geura gunakeun tah cocolek garasi teh. Tah kana tongkong aing ye. Ada bahulu aing amun neurak mah. Ceuk Kitragos Hideung yakin pisan kana ilmu kawedukanana.
Moal teu raku eta Gobang sabanga bogaan Aji Batara Karang anu kacida ampun. Ku kituna dulur langsung wae atuh manehna teh nonggongan serepet hiu cerem. Waduh, kita regos hideung ngoceak tarik naker tonggong jeung pundukna teh doang baloboran ku getih. Nyatana dihakan ku Gobang kabuyutanana Rakaseta anu saharita oge awakna langsung nyungkruk bari teu eureun gegerungan sabab salianti nyeri teh dulur karasa panas anu nyaliara kana sakujur badan. Tobat, ampun panas cenah gorowokna deui kita regos hideung. Aduh dulur barani Rakaseta alias si Gobang sakedapan mah terus ngajanteng atuh. Les atuh Gobang dina panyekel leungeunna teh ngiles ngaleungit balik deui ka tempatna. Kojengkang ngadeuketan ka kitu regos hideung anu harita masih keneh gegerungan satengah teu eling pok nyarita. Hah, kumaha karasa? Nu matak atuh jadi jamat deh ulah sok sombong. Weduk aya anu leuwih weduk, jago aya anu leuwih jago, hampura kuring. Dabengan kitu kahayang anjeun. Tah kuring ayeuna rek mulang. Sok ayeuna marek kumaha pipetaeun anjeun. Aya karep rek ngalawan deui kumaha? Ampun anu Gobang, ampun. Kuring saja taluk aslina ayeuna mah moal rek kumaha wani ganggu deui ka urang lamun babakan jaruh. Moal malingan deui budak awewe anu panas. Cenah ceuk kita regos hideung. Hah, ulah ukur kalamur babakan jaruh hungkul atuh. Tapi kalamur nu lainna oge kitu teu meunang, awas. Sabab mun kuring ngadenge anjeun atawa anak buah anjeun ilampah di pagawean saperti itu, anjeun rek ditiangan najan nyumput dina lak-lakan naga oge. Ceuk Rakaseta alias si Gobang. Anu saterusna manehna malik laju leumpang ninggalkeun tempat eta rek mulang ka lembur babakan jaruh. Nyatana rek ngabejakeun ka sakumna warga pang-pangna mah ka Pak RT jeung Mang Samin. Ngeunaan kita regos hideung anu geus bisa dirubuhkeun ku manehna. Jeung geus janji moal ngaganggu deui cenah ka urang babakan jaruh. Pang-pangna mah moal kumaha wani nyulikan di budak-budak awewe saperti anu geus dilaksanakeun samemehna. Dulur barani nu saati kancadangu nu satuhu baraya nu satia. Nilikna jarum waktu muter ngulilingan angka muru menit moro sekon. Jog anjog gaharita nincak wanci janari. Si Gobang ngarasa capek pikeun neruskeun leumpangna. Koloyong manehna ngoloyong ngadeuketan batu anu nemprak nu aya di sagigireunana. Gek diuk bari ngatur napasna. Ah, nya sewe kalamur malah da geus tungtas sagalana ge. Jeung wayah kieu mah pasti sarare keneh ulang lemurna oge. Aing teh hayang ngaganggu anu keur taribra sare. Engke we sabaraha subuh kalamur mah. Pokna ngomong sorangan. Hawa kacida tirisna, angin gunung ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Atuh sorana pating korosak, mapaesan simpena beuting. Rakaseta alias si Gobang harita diuk dina luhureun batu.
pikiranana ngalayang inget ka lemur, inget ka akina anu sakitu nyaheun pisan ka manehna. Tapi manehna memang kudu ngajalankeun naon do paparentah tinu jadi akina sakaligus guruna. Nyatana pikeun ngamalkeun ilmu anu geus kacangking ku dirina pangwaris tinu jadi akina. Karek sababaraha poe ninggalkeun lemur, aing geus ngalaman adu harepan jeung danengkot karaman sarta anak buahna. Alhamdulillah ya Allah, masih nang tayungan jeung mere keunggulan. Alhamdulillah aing masih kene hirup, alias aing ditang tayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nepikeun ka kurang sarege aing kuat keneh ya awak ya Allah. Hatur nuhun alhamdulillah. Aing dek istirahat ya. Cek gerentes hatena. Nyoba-nyoba mereumkeun panona istirahat di leluhurun batu. Ulur barani nu antukna marakaseta teh ngaguher. Eureum tibrana keur sare di leluhurun batu teu karasa tiris dulur. Kalawan meureun kituna teh kukayaan capek. Waktu adzan subuh atau waktu sholat subuh geus biasa. Rakaseta teh hudang laju biasa neangan cai keur abdas. Tuluy ngalaksanakeun sholat sapuratina wiridan jeung sajabana. Anu antukna mah jauh murilit beteungna teh asa karasa lapar. Duh, karasa lapar oge ye beteung teh hayang dieusian. Nya moal ngalilakeun dia dek langsung emuru ka lemur babakan careuh bisi kaburu beurang manten bakal panas di jalanan beurang mah. Saterusna atuh rakaseta teh leumpang ninggalkeun eta tempat buru ka lemur babakan careuh. Dulur barani nu sati kanca dangu nu satu baraya nu sati ya. Cag heula lalampahan si Gobang alias Rakaseta urang tunun heula di handeuleum sieum. Urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun ka payun urang guar deui. Ayeuna urang ngaguar deui lalampahan Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik. Anu dina waktu harita manehna teh duaan keur aya di satengahing perjalanan. Sanggeus manehna ngajalankeun pagawean matuhna anu mana nyatana tos babadog jeung rarampog di hiji lembur. Wanci harita teh karek liwat wanci meletek paneun poe. Maranehna duaan leumpangna mapai-mapai gawir walungan. Sakali-kali ngaliwatan galengan sawah. Ki Madhapi dina leungeunna nyolendang buntelan sarung kebat. Nu eusina teh taya lian barang-barang hasil badogan. Atuh sawatara eta Ki Mirhasik mah manggul anak eme sadua-dua. Sapaparat jalan teu eureun. Eta anak eme teh terus beberelean bari teterejelan hayang leupas tina leungeun Ki Mirhasik. Aduh, gelo teh jeung ngihan deui barauhang seueur aing mah mangkanding lumayan jauh keneh ka pasar teh. Reureut heula sagedeung mah atuh Kang, tuh di hareup. Kebeneran tuh aya saung. Ceuk Ki Mirhasik. Leumpangna leuwih gancang buru kalebah saung kebon anu aya sababaraha lengkah deui ti manehna. Ki Madhapi teu nemalan manehna nuturkeun Ki Mirhasik we ti tukangeunana. Sanggeus aranyoga eta saung gubrag we anak eme teh anu dipanggulna langsung digubrageun tina panggulanana. Nepikeun ka pating berele atuh ngarasa reuas jeung nyeri we meureun. Nyala atuh heula kadinya montong bebelean we sia teh kaneng. Ceuk Ki Mirhasik. Bleg manehna diuk dina golodog saung. Teu sirikna ngabebeutkeun maneh bakatku ngarasa capek meureun. Jiga anu kakara wae si aing mah dina naon teh. Meni jiga nu aral kitu pira ge manggul anak eme 2 siki bade jeung baregang. Da teu berat meureun.
Ceuk Ki Madhapi ngareret ka Ki Mirhasik anu keur diuk bari nangunjarkeun sukuna. Lain kitu Kang, henteu ari berat mah ngan eta ku gandengna we jaba barau hangseur dia kana sirah. Oh, dabongan si lain atuh. Nah make jeung di papanggul sagala rupa tungtun we da barisaeun leumpang. Sok nu lain-lain wah ari taeun teh nyaho anak eme di papanggul. Irahan nepina tuh Kang ditungtun mah puguh teu init-init pantat dige ka kamerot. Heueuh, nya wayahna we deweke sarua apanan barang bawa henteu lengo. Nya sewe ulah sok dibarungku arah sagala rupa kana pagawean mah sagedeung deui ge urang teh nepi ka pajagalan. Nah moal dijual ka pasar gitu Kang, meuli ge langsung we lah ka pajagalan ngajual eme mah. Me teh riweuh sok caruriga ari ngajual ke urang pasar mah hayo disangka meunang maling keur mah heueuh deui. Tapi da anakna keneh pan ieu mah Kang. Me teh ari ka pajagalan mah pan kudu nu geus manjing keur dipencit. Kumaha dewek we nyaho jadi duit we si lain mah atuh. Ari eta dina buntelan aya dahareun Kang. Sapeurih beuteung kuring mah. Ceuk Ki Mirhasik panonna mencrong kana buntelan anu ditunda di hareupeun Ki Madhapi. Sana mah aya sana mah. Aya kejo satetenon tah. Jeung dengan kejona mah asana mah naon asin peda gitu. Kera urang kaluarkeun lah. Sarua da gewek ge peurih beuteung ieu teh. Kajaba wakosna ge kabojeng sep deui. Alah, wah kelawasna dulur, kabojeng sep. Sagatut carios dongeng Sunda. Si Gobang karyana Asep Gun urang teuneun heula dihandeuleum sieum. Urang tunda dihanjuang siang berarti nyokot ninggalkeun kapayun urang guara deui. Kang Yus undur pamit dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios.